Nya syukur ari kitu mah. Artina saeutik gedena pangarti aki anu aya dina diri aki teh. Anu ayeuna keur dititipkeun ti Nu Maha Kawasa bisa diturunkeun ka hideuk. Beureurikeun atuh Bapa ilaing mah. Kapanan teu bisa nanaon pisan. Sabab mata kitu oge meurenda eueuh bageanana. Kasugan atuh ku hidup ayeuna. Gantina aki sebab karunya lamun di urangna eueuh pisan mah anu bisa dipikolot. Mun sekalian aya naon teh mah meureunan kumaha. Ka ari ilaing kumaha jalu. Narek naon ilaing. Ceuk Aki Ilyas nanya ka si Adun. Abdi mah hoyong eta we ki anu hiji temal si Adun barjeng si Ganora daerah nyaritana teh. Naon nu hiji teh? Ceuk Aki Ilyas. Ing marek menta keur ka awewe we ki men payo ka awewe. Temal si Adun. Halu si laing mah jalu. Eueukeun we atuh ari nu kitu mah. Oke, ku Aki diberi. Ceuk Aki Ilyas bari nyarenge. Yang cerikeun kana kalakuanna si Adun. Anu matak dikasirieun. Nya, nuhun atuh ki. Ari ku Aki rek dibere mah. Temal si Adun. Keun we ari nu kitu mah. Da ayeuna kieu jalu. Kusabab ari ilaing doaan mah kapanan barokah keneh kolot. Ceuk kitu ceuk kieu. Ari hadena mah ngomong we heula kakolot. Lamun aranjeun doaan teh rek kamimitian diajar ka Aki gitu. Jadi meh moal piomongeun kena. Ari geus dibeja heula mah kakolot. Atuh Aki nu ngajarkeunana di dieu. Ngerasa jongjon meureunan. Ari aranjeun doaan geus di ari dinan mah ku kolot. Tah kitu ari ceuk Aki mah. Lain ari lain teh saha ngaranna jalu? Tanya Aki Ilyas ka si Adun. Abdi mah Adun ki. Temal si Adun. Adun ngaran teh nya. Alus atuh. Tah kitu we nya. Lain dibeja heula ka kolot. Lamun engke geus di ari dinan mah ku kolot. Hidup duaan. Teangan we waktuna anu dini. Ulah rek ngaganggu kana pakasaban sapopoe. Sebab kapanan ari anu kitu mah leuwih utama keur kahirupan ilaing. Keur nyumponan pangabutuh sapopoe. Mumpung hidup mah ngarora keneh. Budaek bibir gentik cileutik. Babana ti bubudak. Sangkan jaga teh teu dipuh lamun maju ka kolot. Keun we hari rek diajar ka Aki mah. Lajan rek iraha wae oge bisa. Penting mah ulah rek codog-dog tinggal igel we. Keun ari ka dieu mah lamun nyase. Lamun geus rine aranjeunna. Tah kitu jalu. Kumaha anak kaharti ku aranjeun duaan. Ceuk Aki Ilyas nanya kanu duaan. Muhun kahartos ki. Temal Sodik. Nya kuwe nge kaharti ki. Ceuk si Adun. Syukur ari geus kahalarti mah. Ceuk Aki Ilyas. Muhun kitu pangenten ki kanggo sementawis mah. Atur nuhun pisan kana pangangkatna ti Aki. Ayeuna abdi sejawangsul heula ka rorompok ieu teh. Bade ngandungikeun heula naon rupi cariosan ti Aki. Kapun Bapa sareng pun biang di bumi. Tangke pametos di wedian mah. Abdi doaan baris ka dieu deui. Kitu pangenten ki. Ceuk Sodik. Ujug we teu naon bisa rek baralik heula mah. Mumpung can hujan ongko. Temal Aki Ilyas.
Geus kitu mah anu duaan ajak salaman heula kaki Ilyas. Sanggeus rengse sasalaman duaan pamit kaki Ilyas. Rek balik heula cenah ka imahna. Sodik jeung si Adun harita kate nyok kaluar deui ti imahna ki Ilyas. Tuluy maranehna leumpang murung idul. Mapai-mapai jalan pilemburan. Sajeroning leumpang teh nu duaan bari ngawarangkong. Sebab meh teu karasa cenah di jalana. Teu lila kadenge Sodik anu nyarita ka si Adun. Ari ilaing kumaha Adun? Nah arek diajar ka aki kuring teh. Tanya Sodik ka si Adun anu keur leumpang di sagigireun manehna. Nya hayulah. Kuing hayang diajar ka aki ilaing teh nih. Rek naon atuh di imah ge sakur ngarengkol. Teh mah si Adun. Nya syukur we hari kitu mah Adun. Jadi kuring aya batur. Kan omat ulah teu bebejah heula ka inung ilaing. Lainna naon meh teu harewangeun. Jeung ari geus bebejah heula mah kapanan puguh nyusulna lamun dina sakalieun aya nanaonna teh Dun. Ceuk Sodik. Nya nih. Tang tu uing bebejah heula ka anu uing. Kan ke lamun bisa mah ka imahna aki ilaing teh mending geus pada magrib nya nih. Marine. Jeung lamun sakalieun boga pihancaeun ti borang teh kapanan bisa di gawean heula rek kitu mah. Teu ngaganggu kana pacabakan. Jadi nu itu kalakona nu ieu kapigawe. Teu culodog-dog tinggal igal kapanan cek aki ilaing mah tadi. Teh mah si Adun. Nya Dun, memang sakuduna kitu. Ulah rek ninggalkeun hancaan utama. Nya mending sanggeusna magrib bae urang inditna ti imah. Da isuk we atuh nya. Urang mimitianana diajarna kaki kuring teh. Ceuk Sodik. Ayolah. Isuk we nih urang mimitian diajarna. Wing geus teu sabar nya hayang buru ngebogaan pangasihan lah. Mana banu resepkeun ka uing awet teh. Wah, moal teu bagja sigana teh lamun uing lamun mika resep mah. Teh mah si Adun. Nyangan lamun bisa mah ulah rek dipake ngaheureukeun ka awewe elmu teh Dun. Sababna karunya kajaba lamun ku ilaing rek dikawin mah. Teu nanaon eta elmu rek dipake oge. Ceuk Sodik. Nyanya tuh deh mau dipake ngaheureukeun kuing oge. Kuing mah hayang kasih eting lah ti baheula teh. Resep kulenjangna menyelengik awakna sugan mah gitar listrik we. Teh mah si Adun. Di mana make jeung aya babasaan gitar listrik sagala rupa Dun. Mun arek oge gitar biola meurnan. Oh eta maksud uing teh nih. Teh mah si Adun. Teu karasa ari bari ngawarangkong mah lempang teh. Anu duaan harita geus nerepi deui ka lemburna. Nyatana ka lembur Cijalitri. Sanggeus aya di pasimpangan jalan, Sodik jeung si Adun papisahan heula ti dinya mah. Rek ngadon marulang ka imahna sewang-sewangan. Ocapkeun ayeuna Sodik. Sanggeus manehna nepi ka imahna, tuluy ku manehna ditepikeun kana jadi kolotna. Yen manehna teh ngabogaan maksud rek ngadon diajar cenah ka aki Ilyas. Atuh Mang Darma jeung Bioci keur maranehna duaan mah mending rasa ato. Barang ngadenge Sodik boga rancana sarupa kitu teh. Iraha rek kamimitianana diajarna teh Jang. Ceuk Mang Darma nanya ka Sodik nu harita keur araya di pawon. Bari dariuk dina jojodog. Anjing we panginten Pak. Satosna magrib abdi arangkatna ka bumi aki. Supados teu wengi teuing. Tembal Sodik. Nya syukur we ari keur bapa mah.
milu atoh ada yang enak oge. Tidak prek kemimitian diajar kaki hidup mah. Perihan ku bapak henteu kawaris atuh sugan ku hidup mah. Jadi incuna dasar wawae. Ari si adun kumaha cenah arek manehna oge. Tanya Mang Darma. Bade saur namah Pak tembal sodi. Nya halus ari kitu mah. Jadi hidup meh aya batur ti dieuna. Keun we dasar uang ngalap ilmu mah jang. Sampai oge halus. Nu penting mah tujuan urangna eueuh deui keur nulung kanu butuh nalang kanu susah. Nganteur kanu sieun, nyangan kanu poekeun. Meta ilmu teh baris mangpaat. Boh keur urang pon kitu deui keur jalma rea. Ulah so teh diajarkan ilmu teu bener we. Sabab sajabana teh eueuh gunana teh keur urang. Keur anu sejenna oge kapanan baris ngarugikeun ari nu kitu mah. Ceuk Mang Darma ngalingan kanu jadi anakna. Muhun Pak. Temal Sodik. Geus kitu mah Sodik jeung si Adun timimiti poe isukna dialajar kaki Ilyas. Malah mah lain ngan saukur kabatinan hungkul dialajarna teh. Keur pangenjagaan lahirna oge diajarkeun ku Aki Ilyas. Etang-etang bari ngagerakeun awak we cenah meh kesangan. Utamana mah Sodik. Sangkan nya mah sagina teh tina ngalap ilmu pangarti ti Aki Ilyasna. Cag urang tunda heula kayaanana Sodik jeung si Adun anu keur dialajar pangarti ka Aki Ilyas. Urang teu neueun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siam. Paragi nyokot ningalkeun mangsa datang kasampeur deui. Ayeuna urang buka lalakon anyar baraya. Anu aya di hiji lemur nu katelahna lemur Cigintung. Di eta lemur aya hiji kulawarga anu dina kahirupan sapopoena teh beunang disebut heureut pakeun pungsat bahan. Liuk ragap teu aya. Bujeng hingga kawas batur bisa balanja kadayeuh melian baju teu atau melian pakakas aralus keur pangabutuh di imah. Bet keur sapopoe manehna oge. Istuning dahar isuk henteu sore teh lain ngan saukur babasaan. Tapi jeung sanyana imahna anu panggung jeung ayana teh di tengah sawah mencil ti nuliana. Katenyo geus rada reod. Malah bilik imah jeung palupuhna oge geus loba anu barolong. Tapi nya diantep we kudu ngeusianana oge. Da puguh eueuh biaya keur ngomekeunana. Bubuhan eta oge bisa boga imah teh. Urut ditinggal kolotna Mang Digul. Sanggeus kolot manehna areueuh. Di eta imah dieusian ku tilu urang jalma. Muka hijina Mang Digul salaku kapala rumah tangga di eta imah. Pakulian sapopoena Mang Digul kan saukur buburuh macul. Itu ge ari rajeun aya nu nitah. Lamun eueuh mah nya lebeng we lapur. Eueuh pangasilan. Ari pamajikanna Mang Digul katelahna teh Bikemi. Purah di imah we tara ka mamana. Pagaweana nangan saukur ngurus salaki. Pon anak jeung imah nu salaya di tempatan ku manehna. Ari budakna nu ngan hiji-hijina ngaranna teh Martala, ta budak teh lalaki. Lumayan geus bujang aya meureun 20 tahunan wae mah umurna. Ngan nya kitu. Budakna ngedul tara daek dititah jeung barang gawe. Sapopoe teh ngan saukur ulin we hungkul. Balik sote ka imah kolotna rek dahar we jeung sare
Mang Digul jeung Bikemi menjadi kolot martala geus ngarasa tak marahna oge nenjok kitu teh. Malah masuk minang digelandang ku indungna. Tapi da eueuh euy kitu jeung kitu we. Jeung ada minculak di eta budak teh. Kaayangna gede kawas jalma aya. Sabab ulina sok jeung batur-baturna anu kawilang anak nu boga. Jadi kahayangna teh nyaruaan baturna we. Mun di imah sare pagaweanana teh. Malah harita oge martala katenyo keur ngagoler keneh di ngona. Bari jeung kaayaan di luar mah geus beurang. Wanci keur mojeunah neut moyan. Panaon poe anu somorot itu bae wetan. Geus nyaangan ka sabudereunana. Sora manuk recet di sarada. Pon kitu deui sora hayam jago. Kita tadina keneh oge geus reang kongkorong. Harita Mang Digul jeung Bikemi anu duaan keur araya di pawon. Bari dariuk dina jojodog jeung hareupan hawu. Dalila kadenge suara Bikemi anu nyarita ka Mang Digul nu keur nyupan cai kopi dina cangkir. Bapana ya cik neangan usaha teh siga batur atuh. Ulah ngan cicing wae di imah. Kadahar mah kudu meureunnan. Jeung kami mah meni asa geus capek. Hirup kieu wae teh. Sapopoe ngan saukur ngagugulung kasusah we jeung kabingung. Tuh tempo atuh kawas batur. Batur mah breh imahna. Breh kandaraanana. Geus puguh deui pakaianna mah di mana-mana. Nah hari urang teh teu hayang kitu kawas batur. Rek kieu wae bapana. Ceuk Bikemi meni norolong nyaritana. Cika kacang ningang kajang we. Ari Mang Digul adenge pamajikanna nyarita kawas kitu teh. Kan saukur garawaro teu ateul sirahna. Sababna geus jadi kakanan sapopoe keur manehna mah. Bikemi nyarita kitu teh. Geus teu aneh deui keur Mang Digul mah. Lain garo-garo teu ateul ieu Digul. Eug mikir. Kudu kumaha carana sangkan hirup teh. Geunah ngarinah siga batur. Ulah ieu mah anak jeung bapa teh sarua. 11 12. Bapana cicing wae di imah. Anakna hees wae. Mending ngedul teu ka arah pisan tanagana. Hayangna we gede. Siga budak jalma boga. Ta ayeuna sok mikir bapana. Piraku batur bisa urang henteu. Nah naon bedana da sarua jalma meureunnan. Hayang kali-kali mah kami oge direnceuman ku perhiasan anu aralus. Ulah direnceuman teh ku kasusah we jeung kabingung. Ini geus asa kumaha. Juga ditu init kanu bisa. Sugan we aya bolongan. Keun bae kumaha we jalanna mah. Nu penting urang sakeluarga senang. Hirup teu kakurangan. Tu budak urang oge genah hirupna. Henteu kawas ayeuna. Sakapeung masok karunya kami oge kanu jadi anak teh bapana. Ceuk Bikemi nyarita deui ka salakina. Ari geus kami teh kudu kumaha kami. Nah kudu ngagarong gitu. Atawa nipu. Atawa kumaha. Tembal Mang Digul. Lain ngagarong atawa nipu yeuh. Tapi teangan jalma anu bisa. Sugan meunang pituduh ti manehna. Ari urang daek tetanya mah. Lu hari cicing wae di imah. Kapanan bapana mah loba kawawuhan di luar lain.
Beda jeung kami utara ke mana. Nyaho nandungan saukur sumur jeung dapur. Tong sok ngalengit kami ilaing mah. Ngalengit kumaha? Biacak ilaing ngan saukur nyahona teh sumur jeung dapur. Ari nu hijina deui mah ente disebut dengan ku ilaing. Nu hijina deui nu mana maksudna ya? Ari eta kasur narek di lelengit. Ceuk Mang Digul. Ih, ari keur diajak nyarita nu baleg teh. Sok ka mana wae nyarita teh. Juga ditu neangan jalma anu bisa. Atau datangan ka Aki Samid atuh. Ceuk bi kami. Nya kami. Bapak nama rek nepungan lah Aki Samidnya. Sukana tuh manehna boga bambolongan keur bapak. Memang Mang Digul bari cengkat tina diukna rek nepungan Aki Samid batur salambur manehna. Harita Mang Digul tuluy kaluar ti imahna. Lempang murung ngidul geus kitu leok mengkol ka kenca. Mapai galengan anu kenca katuhuna eta galengan teh diparlekan ku kebon kacang panjang jeung roai. Sabab imahna Aki Samid teh sarua nengang ti batur. Ngan pedah ari Aki Samid mah di tengah kebon imahna teh. Teu lila Mang Digul geus nepi deui kaburuan hareup imahna Aki Samid. Kaparengan Aki Samid harita jadi buruan hareup imahna. Keur mulahan suluh bari diuk dina catang kai. Mang Digul tuluy nyampeurkeun ka Aki Samid. Sanggeus deukeut pok Mang Digul kadenge nyarita. Dar naon ki? Mulahan suluh ya? Ceuk Mang Digul bari nangtung di hareupeun Aki Samid. Geuning ilaing Digul. Geus di mana ilaing? Temal Aki Samid bari malik nanya ke Mang Digul. Nah aja weh, kuring teh ka dieu ya. Rek aya perlu ka Aki. Temal Mang Digul. Kutaan teh rek aya perlu ka deweknya. Dagoan we heula sakedeung mah dina palupuh. Dewek kagok ya saeutik deui nya Digul. Temal Aki Samid. Nya ki. Sok we heula. Keun we lah. Nya iya. Ceuk Mang Digul bari ngoroyong kana palupuh tepas imahna Aki Samid. Dek manehna diuk tuluy nyaranai kana tihang imah ku siwal. Ngaluarkeun bako tina saku bajuna. Geus kitu dilinting, renaug disieunut menyerabung haseupna. Teu sawatara lila ti harita Aki Samid nyampeurkeun ka Mang Digul. Kek manehna oge diuk dina palupuh. Rek di dieu atau rek di jero Digul? Tanya Aki Samid. Wah, geus bae di dieu ki. Geus genah di dieu mah ya. Emang Mang Digul. Hanya aja nari kitu mah. Nah ya perlu naon ilaing ka dawek teh Digul? Ceuk Aki Samid nanya deui ka Mang Digul bari nyeunut ududna kituna teh. Ieu ki pangna kuring ka dieu teh rek minta tulung ka Aki. Sugan dari Aki mah geus legok tabakeun teh kadek. Geus loba ku pangalaman hirupna lah. Kuring trek nanyakeun ka Aki. Sugan Aki mah nyaho. Kuring teh keur susah ki. Pakulian teu boga. Anak parabaneun. Pamajikan atuh anu di imah. Nyinen wae lah unggal poe. Asa geus rawing daun ceuli ya. Tah sugan Aki mah boga bongbolongan atuh keur kuring. Nah kudu kumaha kuring teh ki? Ceuk Mang Digul nyaritakeun kasusah hirupna ka Aki Samid. Kutaan teh kitu maksud ilaing teh Digul. Nya hari dewek mah.
Teu lamun kudu merebong bolongan ke neangan pikulieun mah. Sabab dewek kita ada kamamana digul. Bintang tinggal bawaan we kapanan. Kaja balamun kalian ti eta mah. Nya aya eta oge. Dewek boga pamuntangan. Kan kitu oge. Lamun si lain ngadaek jeung sanggup nyemponan kana kahayangna. Tah kitu meunang nigul. Temal aki samid bari mencrong ka Mang Digul. Maksud aki teh kumaha ge? Asa can ka hati ku kuring maya. Tanya Mang Digul bari mencrong kana beungeutna aki samid. Maksud dewek teh lamun si lain hayang beunghar bari jeung teu kudu ripu digawe. Dewek bisa nganter kai lain digul. Hanya kitu meureunnan. Si lain kudu daek nyemponan kana syaratna. Tah kitu digul. Temal aki samid. Jadi maksud aki teh muja kitu ge. Tanya Mang Digul. Digul. Maksud dewek deh monyong. Tapi kitu ge lamun si lain daek ari henteu mah nya montong. Temal aki samid. Atuh Mang Digul keur sajongjonan mah manehna ngahuleng. Mikiran kana omonganan aki samid. Sangeus rada lila pok kadenge deui Mang Digul nyarita. Kutaan teh muja nya ki. Nah naon syaratna kitu ki? Tanya Mang Digul bangun anu panasaran. Syaratna mah tiap malam Salasa jeung malam Jumaah si lain kudu daek nyadiaan mangrupa dahareun sabangsaning bubuahan, bebetian, kacang-kacangan, lauk hanyir atau lauk base, daging jeung sajena we anu komplit. Tah kitu digul. Temal aki samid. Kutaan teh kitu nya ki. Tapi hari itu mah jelema mah eueuh meureun nya ki. Nya eueuh ari kanu ieu mah mujana oge digul. Kajaba lamun ilaing teu ngajalankeun anu satiap malam Salasa jeung malam Jumaahna mah nyameunan ilaing gantina. Ata lamun teu kitu anak pamajikan ilaing. Tah kitu digul. Temal aki samid bari nyerepungkeun haseup ududna ka luhur. Kitu nya ki. Ari mujana teh kana naon ieu ki? Tanya Mang Digul. Mujana mah kana beurit digul. Lain ka oray jeung ka monyet atawa ka sero. Pon kitu deui ka buhaya. Tapi ieu mah ka beurit. Tah kitu. Temal aki samid. Kutaan teh kabeuritnya. Nah si laing daek digul. Namun si laing daek tapi antarkeun ku dawe ka tempat pamujaanana. Ceuk aki samid balik nanya ka Mang Digul. Kumaha lamun kieu ge? Ayeuna mah kuring rek balik heula ye teh ka imah. Rek badami jeung pamajikan. Tah engke cek itu cek kieu mah kuring isuk bakal balik deui ka dieu ka imah ki. Kumaha lamun kitu ki? Temal Mang Digul. Nya kumaha si laing we eta mah digul. Rek kitu nya teu naon atuh. Temal aki samid. Geus kitu mah Mang Digul amitan heula ka aki samid. Rek balik ka imahna. Sanggeusna amitan ka aki samid. Mang Digul tuluy lempang dina saluhureun galengan. Mapae-mapae pasawahan nu berasna bisa parat ka imah manehna. Kayaan harita di lembur Cigintung poe geus maju ka beurang. Panasna mimiti karasa. Atak ngaceletet kana tongong. Kira wanci pecat sawed
Mang Digul geus nepi deui kaburuan hareup imah. Nah, didinya katanya we sasaha. Tuluy Mang Digul lempang ka satukangan imah. Maksudna mah rek muru ka pawon. Teu lila gog anyog kalawang pawon anu keur molongo. Di jero kasampak aya Bikemi nu keur diuk dina jojodog. Anjing hareupan hawu kituna teh. Bus Mang Digul asup ka pawon. Kek manehna diuk dina jojodog. Di satukanganna Bikemi. Teu lila kadenge suara Bikemi anu nyarita ka Mang Digul. Kumaha bapana? Nangis panggih jeung Aki Samid teh? Ceuk Bikemi nanya ka Mang Digul. Bari malikeun awakna nying hareup ka salakina. Teu lila kadenge Mang Digul nyarita. Enggak Sami, panggih mah malah geus ngawangkong jeung kami ge. Tembang Mang Digul. Nya tuluy kumaha cenah? Nangis ditanyakeun ku bapana ka Aki Samidna ieu? Ceuk Bikemi nanya deui ka salakina. Geus kami geus ditanyakeun ku kami oge. Tembang Mang Digul. Nya syukur ari geus ditanyakeun mah. Kan kumaha cenah ceuk Aki Samidna teh? Ceuk Bikemi nanya deui bari mencong kana beungeut nu jadi salakina. Ieu kami dongeng nama bisi ilaing hayang nyaho mah. Tembang Mang Digul bari tuluy ku manehna ditepikeun ka Bikemi. Naon rupa sakabeh wangkongan manehna jeung Aki Samid. Timimiti manehna datang ka imahna Aki Samid. Tuk nepikeun ka Aki Samid nyaritakeun perkara muja kabeurit. Kabeh oge dicaritakeun deui ku Mang Digul anu jadi pamajikanana. Sanggeus rengse nyaritakeun sakabeh wangkongan manehna jeung Aki Samid. Teu lila kadenge Mang Digul pungkas caritaanana. Tah kitu kami wangkongan kami jeung Aki Samid teh. Ceuk Mang Digul bari nyicikeun cai tina teko kana cangkir anu aya disagigireun manehna. Kutahan teh kitu nya bapana? Tuluy narek kumaha tuh ayeuna maksud bapana teh? Ceuk Bikemi nanya deui ka salakina. Taeng bingung kami mah kami. Nah kudu kumaha lamun geus kieu ya. Nya kami mah kumaha ileng wae meunana mah. Cenah eta rek dicokot tawaranna ti Aki Samid jeung daek nanggung kana sakabeh resikona mah anu baris ditanggung ku urang. Kanya teu naon ku kami meunan baris dipigawe. Atuh lamun sakira-kirana teu daek kana nanggung sagala rupana. Kanya montong kitu bae ari ceuk kami mah. Tembang Mang Digul bari nyarandekeun awakna kana tihang imah. Ari ceuk kami mah ya geus we cokot bapana. Daringan saukur nyadiaan susuguh nu kitu hungkul mah teu matak bangga. Teu hese-hese teuing. Jeung kapanan ari ieu mah teu kudu make ngawadahkeun batur sagala rupa. Teu kawas anu sejena geuningan. Lamun muja teh sok kudu ngawadahkeun nyawa batur. Kadengena mah keun we masalah keur susuguhna. Kajenting kami rek melaan unyam minjem heula. Ari keur anu kituna mah bapana. Jeung geus kagok borontok kapalang caramang we barina oge. Ari keur urang mah naon rek dihariwangkeun atuh. Sabab hirup teu neut pae oge teu hos kapanan urang mah.
Tah kitu ari cek kami mah bapana. Cek bikemi abong kangaranan jalma nu keur disingarepkeun kana kaayaan susah. Sok kamana we nyaritana teh. Jeung sok gampang beunang ku Kang Bibita. Bajeng tara dipikirkeun heula balukarna mah kumaha. Sok kumaha engke we. Lain engke mah kumaha. Padu gabres, padu cumpon kana kahayang. Mang Digul ngadenge caritaan ti pamajikanana sarupa kitu teh. Keur sajongjonan mah manehna ngahuleng, teu buru-buru deui nyarita. Sabab dari cek dina hate leutik manehna mah mung manehna teh ari nepikeun ka kudu ngajalankeun hal anu sarupa kitu mah. Najan dalaku mah oge cenah, keun we ari masalah bisa keneh ku tanaga mah jeung ku kadaek da masih keneh aya jalan. Teu lila kadenge deui pamajikanana geus nyarita. Eta mah kieu we bapana. Lamun bapana moal nyokot kana panawaranna ti Aki Samid, nya teu naon keur kami mah. Ngan meureun wayahna asal sing bisa we keur ti ayeuna ka hareup mah nyumponan kana pangabutuh sapopo we. Jeung di kapanan ari kangaranan pangabutuh sapopo we teh lain ngan saukur dahar hungkul. Meureun kami oge hayang dipang bajuankeun. Ulah ieu deui nu dipake teh. Teu sirikna baju hiji lesot mandi teh lain mah bohongan. Malah mah geus teu bisa kabeuli kutang-kutang acan kami mah. Atuh meureun budak si Martala. Keur mah manehna teh budak nu ngan hiji-hijina. Hayang meureun bapana oge nyenangkeun kanu jadi anak. Da karunya eta budak teh ti mimiti di gubrageun tug nempikeun ka deunget ayeuna tan kusi disenangkeun ku urang. Di bawah susah we kapanan. Matak pantes ayeuna manehna kitu oge. Sabab da urangna can bisa jugomakeun ka manehna. Jadi tong nyalah-nyalahkeun teuing anak. Lamun budak kitu teh ka urangna, kajaba lamun urangna geus bisa nyukupan ka anak. Heug teh anakna kitu. Tah karek budak anu kitu mah ngaranna teh budak bangkawarah, lurus tunyung, abokeun teu telo meureunan. Tah kitu we ari ceuk kami mah. Ceuk bikemi ulah nyedekeun deui ka Mang Digul. Renghap Mang Digul katanya narik napas jerona. Awasna wae berat jeung hareupan kanyataan hirup sarupa kitu. Memang aya benerna oge deui cenah omongan nu jadi pamajikanana teh. Yen memang rumasa lamun manehna oge saela ieu teh anu jadi anak jeung pamajikanana can bisa nyenangkeun. Teu lilapok kadenge Mang Digul nyarita. Atoh ari kitu mah kami ku bapa di cokot we tawaran ti Aki Samid teh anu wayahna meureunan. Amun jadi teh mangke ilaing kudu daek nyadiakeun keur syarat-syaratna. Keun bae nu initna mah bapa jeung Aki Samid ka ditu. Tah kitu we meureunan kami. Ceuk Mang Digul. Heuh nya. Keun bae ari keur nu kituna mah bapana. Bagian kami eta mah. Emang di kami jeung beungeutna teh katanya rada marah mah aya nama. Nya kitu we kami. Isuk mah bapa rek ka Aki Samid deui atoh. Manci haneut moyan paling kami cidieuna. Tayana mah kan mereka ganti heula atoran pacul ya. Ceuk Mang Digul bari cangkat tina diukna. Geus kitu tuluy leungeunna ngarawel kana pacul
anu keur disaranekeun dina bilik. Tuluy ngaleos kaluar rek ngadon ngaganti heula doran pacul anu heubeul diganti ku doran pacul anu anyar. Kayaan harita disaluareun imah na Mang Digul. Wanci geus maju ka tengah poe. Panasna kacida meuni moreret. Matak ngaceletit kana kulit. Langit lenglang tayaling-aling. Angin leutik ngahiliwir. Nebak kana tatangkalan. Dauna pating garupay jeung arulang. Tambahan waas jeung endahna kaayaan dina mangsa harita. Kocapkeun isukna baraya. Ira wanci haneut moyan Mang Digul katenyo geus kaluar deui ti imahna. Lempang murung ngidul rek ngajugjug ka imahna Aki Samid. Dipirig ku hiliwirna angin. Dikendangan ku recetna suara manuk nu keur sing aracelog dina dahan-dahan kai. Leok Mang Digul mengkol ka katuhu. Tuluy lempang dina saluhureun galengan. Ngalewatan kebon kacang panjang jeung roai anu aya di beh kenca jeung katuhunna eta jalan. Sanggeusna beak kebon kacang jeung roai, gok Mang Digul anyong kaburuan imahna Aki Samid. Didinya kasampak teu sasaha. Tuluy Mang Digul lempang nyampeurkeun kana panto imahna Aki Samid. Geus kitu, manehna keketrok kana panto bari jeung nyalukan Aki Samid disaluareun panto imahna. Bade Sunda mung sakieu heula hancagarapan dongeng dina jajar carios Muja Kaberit bagian kaopat. Insyaallah dina bagian anu kalimana kumang sejadi lajengkeun deui dina pidangan anu saterasna. Mang nyuhunkeun diapunten bilih wae seueur kakirangan dina midangkeunna. Mang haturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana. Lujeng kantun per mio